Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaoskan aya kita beriadul badiah bari ngalap barokah kalawan nyebat jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng Allah di dunya ka mukmin sareng ka kafir. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit Allah di akhirat ka mukmin wungkul. Alhamdulillah sadayana puji anu opat eta lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Sifatna Allah Rabbil Alamin anu mangeranan sadaya alam. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta ala sayidina muga tetep ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalina anu jadi gustina para utusan kabeh. Wa ala alihi sareng ka keluargina Kangjeng Nabi wa sahbihi jeung ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna sadayana. Wa tabiina jeung anu anut kabeh lahum ka itu sahabat bi ihsanin kalawan alus ila yaumiddin dugikeun ka poenan pembalesan. Amma ba'du anapun dina sabadana maca bismillah alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi fahada mangka ari kitab eta muhtasorun anu diringkes pi usuli dini dina mertelakeun pokok agama wa jumlatin jeung sajumlahan min furu'ihi tina pirang-pirang cabangna itu din ala madhabil Imam Syafi'i netepan kana madhabna Imam Syafi'i radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anhu ka Imam Syafi'i. Sama itu ngangaranan kami kana itu kitab Ar-Riyadul Badi'ah ta kalau ngaran kitab Riyadul Badi'ah fi usulid dini dina mertelakeun asal agama pokok agama wa ba'di furu'i syariati jeung sawareh pirang-pirang cabang syariat rojian bari ngarep-ngarep minallahi ti Gusti Allah ayan fa kana yen tamu kang manfaatkeun Gusti Allah bi kana itu kitab tulabatal ilmi kajamanu milarian ilmu la siaman sumawona al mubtadiina kajama-jalma anu mimiti dialajar kabeh wa ayyuwajahu jeung muga madepkeun Gusti Allah wa ayyuwajaha jeung muga madep jeung yen muga madepkeun Gusti Allah ilai kana itu kitab rubata rogibina kana karesepna jalma anu raresep kabeh. Ilam kudu terang anjeun annahu saestuna kalakuan sareng tingkah yajibu wajib ala kulli syahsin kasakur awak-awakan minal mukallafina ti reng-rengan jalma nu mukallaf walau kana jeung sanajan kabuktian ieu sahosna tekulu sahsinna teh tarokikon abid naon aya ripa yen tangan nyahokeun ieu kulu sahsin arkanal islami kana pirang-pirang rukun Islam wal imani jeung rukun iman. Parkanul islami maka di pirang-pirang rukun Islam eta khamsatun aya 5 ang tasyhada tegasna kajian tanyaksian anjeun an kana saestuna kalakuan sareng tingkah eta la ilaha ta di pangeran anu hak diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung saestuna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Allah wa tuqima jeung yen tangadeukeun anjeun as-sholata kana salat wa tutia jeung masihkeun anjeun az-zakata kana zakat wa tasuma jeung puasa anjeun Ramadana na bulan Ramadan wa tuhijja jeung munggah haji anjeun al-baita ka Baitullah ini stata'ta alamun mampu anjeun ilahi ka Baitullah sabilan di jalanna. Warkanul imani jeung ari pirang-pirang rukun iman eta sintatun aya genep ang tu'mina tegasna kajian ta kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikati jeung ka para malaikatna Allah wa kutubihi jeung kana kitab-kitabna Allah wa rusulihi jeung ka para rasulna Allah wa yaumil akhiri sareng kana poe akhir wa bil qadari sareng kana qadar khairihi tegasna alus-alusna itu qadar wa syarrihi jeung goreng-gorengna itu qadar. Wa yajibu sareng wajib alaihi ka kullu sahsin aidon deui naon aya ripa yen tangah nyahokeun ieu kullu sahsin aqidal imani kana pirang-pirang aqidul iman wa hiya sareng ari aqidul iman teh eta sifatu pirang-pirang sifat al wajibatu anu wajib itu sifat lillahi taala ka Gusti Allah taala wa mustahilatu jeung anu mustahil itu sifat alaihi ka Gusti Allah wa jaizatu jeung anu wenang itu sifat pihaki dina hakna Gusti Allah wasifatu jeung pirang-pirang sifat al wajibatu anu wajib itu sifat lirrusuli ka para rasul alaihim muga tetep ka para rasul as-sholatu ay rahmat wassalamu sareng kasalamatan wal mustahilatu jeung anu mustahil itu sifat alaihim ka para rasul wa jaizatu jeung anu wenang itu sifat pihakihim di hakna para rasul bayajibu mangka wajib lillahi taala ka Gusti Allah taala naon al wujudu wujud sifat wujud hartosna aya Gusti Allah
wal kidamu jeung heubeul Gusti Allah, wal baqau jeung langgeng Gusti Allah, wa mukhalafatuhu ta'ala jeung nyulayaanana Gusti Allah ta'ala ngabedaan li jami'i khalqihi ka sakabeh makhlukna Gusti Allah, wa qiyamuhu ta'ala jeung jumenengna Gusti Allah ta'ala binafsihi kalawan datna Gusti Allah, wa manahu jeung ari manana itu qiyamuhu ta'ala binafsihi ta eta anahu ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala eta la yaptakiru teu mikabutuh Gusti Allah ila datin kana dat yakumu anu ngadeg Gusti Allah biha kalawan itu dat, wala jeung teu mikabutuh Gusti Allah ila mujidin kanu ngayakeun yujiduhu anu ngayakeun ieu mujid ka Gusti Allah, bahwa ta'ala balik tari Gusti Allah ta'ala ta eta al mujidu anu ngayakeun lil asya kana pirang-pirang perkara kuliha tegasna sakabehna itu asya. Wa yajibu sareng wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala non al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartosna sahiji Gusti Allah, wa manaha jeung ari manana itu wahdaniyat eta anahu ta'ala saestuna Gusti Allah ta'ala eta la saniyat aeduana eta tetep lahu ka Gusti Allah fi datihi dina datna Gusti Allah, wala sareng taeduana eta tetep pi sifat wala sareng taeduana eta tetep pi sifatihi dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah, wala sareng taeduana eta tetep pi afalihi dina pirang-pirang pademelanana Gusti Allah. Fahadihi mangka ari ieu sifat-sifat nu geus dicaritakeun teh eta situ sifatin genep pirang-pirang sifat al ula ari anu ti heula minha tina itu situ sifah eta tu sama dingaranan ieu ula sifat nafsiyatin kalawan sifat nafsiyah, wa hiya sareng sifat nafsiyah eta al wujudu sifat wujud, wa khamsatu jeung ari anu 5 alati khamsah ba'da sabadana itu ula eta yuqalu diucapkeun laha kana itu khamsah atana pilati naon sifatu salbiyatin sifat salbiyah, wa yajibu jeung wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala idon deui naon sabu sifatin 7 pirang-pirang sifat yuqalu diucapkeun laha kana itu sabu sifah naon sifatul ma'ani sifat ma'ani, wa hiya sang itu sifat ma'ani eta al qudratu sifat qudrat, wal irodatu sareng sifat irodat kudrat kawasa wal irodat sareng kersa, wal ilmu sareng ilmu uninga Gusti Allah al muhitu anu ngaliputan bijamiil maklumati kana sakabeh pirang-pirang nu dikanyahokeun, wal hayatu sareng sifat hayat hartosna hirup Gusti Allah, wasamau jeung nguping Gusti Allah, wal basaru jeung ningali Gusti Allah, wal kalamu sareng ngadawuh Gusti Allah al khali anu kosong anil huruf tina pirang-pirang huruf wal aswati jeung pirang-pirang sora, wa ghairiha jeung lianti itu huruf jeung aswat mimma nyatana tina perkara yujadu nu dipanggihan ieu ma pi kalamil hawadisi dina pirang-pirang cariosan anu alalanyar pirang-pirang nu alanyar, wa yastahilu sareng mustahil alai ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al adamu sifat adam hartosna teu aya Gusti Allah, wal hudusu sareng anyar Gusti Allah, wal panau sareng ruksak Gusti Allah, wa mumasalatuhu ta'ala jeung nyarupanana Gusti Allah ta'ala bisyai'in kana hiji perkara min khalqihi ti makhlukna Gusti Allah, wa ibtiqaruhu sareng mikabutuhna Gusti Allah ila datin kana dat au mujidin atau kanu ngayakeun, wa la yakuna jeung teu kabuktianana Gusti Allah eta wahidan anu sahiji fi datihi dina datna Gusti Allah, au sifatihi atau dina pirang-pirang sifatna Gusti Allah, au af'alihi atau dina pirang-pirang pademelanna Gusti Allah, wa yastahilu sareng mustahil alai ta'ala ka Gusti Allah ta'ala naon al aju sifat aju hartosna apes Gusti Allah, wa wujudu syai'in jeung ayana hiji perkara minal alami tina alam bi ghairi iradati kalawan lain pangersana Gusti Allah, wal jahlu jeung bodoh Gusti Allah bisain kana hiji perkara minal maklumati tina pirang-pirang anu dikanyahokeun, wal mautu jeung maut Gusti Allah, wasamamu jeung torek Gusti Allah, wal umyu jeung lolong Gusti Allah, wal bukmu sareng pireug Gusti Allah, awujudu harpin atau ayana harap, au sautin atau sora bi kalami dina dawuhanna Gusti Allah al qadimi nu heubeul, wa yajuju sareng wenang pihakihi dihapna Gusti Allah ajama mulia Allah, wa jalla sareng maagung Allah naon fa'alu kulli mumkinin sifat fa'alu kulli mumkin hartos nabi damel Gusti Allah kana saban-saban perkara anu mungkin, wa tarkuhu sareng ninggalkeunana ieu fa'alu kulli mumkin, wa yajibu sareng wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala ijmalan kalawan gemblenganana naon kulu kamalin sakur-sakur sifat kasampurnaan yaliku anu layak ieu kulu kamal bidatihi dina datna Gusti Allah al aliyati anu luhur,
Wa yastahilu sareng mustahil alai ka Gusti Allah naon jami'un naqaisi sakabeh pirang-pirang sifat kakurangan. Wa dalilu sareng ari dalil akli anu nuduhkeun adalika kana yen ta Allah kasipatan ku sifat itu nu geus dicaritakeun eta kullihi tegasna sakabehna itu dalik eta wujudu hadal alami ayana ieu alam ala hada syakli netepan kana ieu bentuk al badii anu model. Wa yajibu sareng wajib li rusuli ka para rasul alaihi muga tetep ka para rasul as-shalatu ay rahmat wa salamu sareng kasalamatan naon asidku sifat sidik hartosna leres para rasul pi jami madina sakabehna perkara ahbaru ngawartoskeun para rasul bihi kana itu ma walau bil majhi jeung sanajan kalawan heureuy guyon wal amanatu sareng sifat amanat anu wajib teh hartosna kepercaya para rasul wa fatonatu sareng pinter para rasul wa tabliguma jeung ngadugikeunana perkara umiru anu diparentah para rasul bitablighihi kana ngadugikeunana itu malil khalqi ka makhluk wa yastahilu sareng mustahil alaihim ka para rasul naon al kidbu sifat kidib hartosna bohong para rasul wal khianatu jeung cidra para rasul wal biladatu jeung belet para rasul wa kitmanu syai'in jeung nyumputkeunana perkara mimma jeung nyumputkeunana hiji perkara mimma tina perkara umiru anu diparentah para rasul bitablighihi kana ngadugikeunana itu bitablighihi kana ngadugikeunana itu emak wa yajuju sareng wenang pihakihim dihakna para rasul naon sifatul basyari pirang-pirang sifat kamanusiaan allati sifatul basar latan kusu anu teu mata kurang bisa babiha ku sababna ieu lati naon maroti buhum pirang-pirang martabatna para rasul al aliyatu anu luhur ieu marotib kal akli saperti kentuang wasyurbi jeung aleueut wal marodi sareng teu damang wa wiqoi sareng jima al halali anu halal wa yujma'u jeung dikumpulkeun naon makna hadihi sifatu naon makna hadihi sifati makna ieu pirang-pirang sifat kulluha tegasna sakabehna itu makna qaula la ilaha illallah dina ucapan la ilaha illallah kulliha tegasna sakabehna itu sifat qaula la ilaha illallah dina ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah